Maraknya kasus bullying atau tindak penindasan yang terjadi di lingkungan pendidikan yang dilakukan oleh sejumlah remaja putri di bawah umur di Cilacap, Jawa Tengah menjadi korban kasus ini dengan memanggil sejumlah pihak. Bullying merupakan ekspresi menyimpang pada anak dalam upaya pencarian jati diri, peran pendidikan di keluarga dan sekolah saat digunakan sebagai penyeimbang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Tepangkeun nami abdi Nurtiana sareng rerencangan abdi Ciparahma Adita. Di dieu abdi sareng rerencangan abdi bade ngadugikeun artikel tentang bullying di kalangan kelas 4 SD. Bullying di kalangan budak SD. Bullying dikatembong di kalangan siswa SD waktos ieu kajantenan ka murid kelas 4 SD Bekasi anu janten korban bullying ku babaturan sakelasna. Kejadian ieu janten viral ku sabab perawat ngabagi momen via pasreus Instagram pribadina. Tulisan eta diunggah tanggal 28 Agustus 2024 ku perawat di ruang gawat darurat atawa IGD. Dr. RSUD Kasbullah Abdul Majid Kota Bekasi, Jawa Barat karana Elianda Fitria. Beki urang datang ka dieu beki loba kasus bullying. Kuring bener-bener teresep para pelaku jeung jalma-jalma anu normalisasi hal-hal sapertos kieu. Tulisna kagorengan dina postingan Rebo 28 Agustus 2024. Kanyahokeun yen budak eta dibuli ku cara dipaksa ngadahar roti anu ngandung duri atawa sajenis tusuk gigi anu dijieun tina plastik. Kuring ngarepost deui video ieu nalika budak kelas 4 SD dipaksa ku batuna ngadahar roti anu tetela pinuh ku cucuk atanapi jenis tusuk gigi plastik ipis, tulisna. Dina video eta Elianda katingali nyobian nyabu tusuk gigi ipis anu dina posisi melintang sareng aya dina tungtung ti corona. Katamba budakna sok ceurik lantaran nyeri tungtungna cucuk atanapi tusuk gigi tiasa dicabut nalika budakna dilempengkeun sareng dibujuk pikeun muka baham. Nalika cucuk dicokot eta hampir rek asup kana tungtung ti koro dina posisi melintang. Pasti bener cilaka lancekna ieu. Untungna lancekna leutik kooperatif. Mimitina lancekna ieu ceurik sagala tapi sanggeus lila urang ngabujuk anjeunna taliti tungtungna duri ieu berhasil dikaluarkeun. Dina unggahan carita panganyarna Eliana kamari 1 September ungkapna yen kasus ieu lumangsung sabulan ka tukang. Cenah rumutkeun pangakuan bibi korban paratos aya kaputusan damai ti dua pihak. Eliana oge ngalarang netizen milarian alamat korban atanapi milarian sakolana sabab ieu mangrupa privasi. Sanggeus video ieu viral jeung narik perhatian netizen, loba diantarana anu ngancam lampa budak anu ngabuli jeung eureun pikeun normalisasikan kalakuan budak siga kieu. Sabab kalokan ieu geus asup kana alam kriminal. Loba oge anu ngomentar perkara eta lumangsung sebab pola asup kolot anu ngadidik budakna. Nalika budak ngalakukeun kasalahan ulah ngan ukur ngomentaran budak anjeunna resep banyol. Tanggapan ieu sanes hal anu sae, sabab upami kolotna ngantepkeun budakna ngalakukeun kasalahan, maka budakna moal janten. Bisa ngabedakeun mana nu alus jeung nu goreng, komentar netizen. Hayu urang babarengan nyiptakeun lingkungan anu positif sareng mikanya pikeun kamekaran sareng barudak. Bullying bisa boga dampak negatif kana kasehatan mental jeung emosional korban, kaasup ngabalukarkeun depresi kahariwang, isolasi sosial, komo pikiran bunuh diri. Nyegah jeung mungkulan bullying perlukeun gawe bebarengan ti sakola, kulawarga jeung masyarakat sangkan lingkungan aman tur leuwih suportif bagi kabeh jelema. Sakitu anu paratos tiasa didugikeun ku arurang. Kapayunan pamirsa sadayana mugi ieu janten mangpaat kanggo pamirsa sadayana supaya tiasa ngadidik budak ame budakna teu jadi ngabuli batur atanapi dibuli ku batur. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi